Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dining di channel Bahasa Sunda. Kumaha? Hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Dina dinten ieu urang diajar ngeunaan kecap kaayaan. Anu mana kecap kaayaan ieu teh nyaeta pangajaran bahasa Sunda kelas 5. Hayu urang regepkeun sasarengan. Saha di antawis hidup anu terang naon eta kecap kaayaan? Pamita terang ku Ibu baris dijemarkeun nya. Ayeuna ku hidup regepkeun. Kecap kaayaan nyaeta kecap anu ngagambarkeun hiji kaayaan. Kecap kaayaan sok disebut oge kecap sifat, sabab ngagambarkeun kaayaan hiji barang atawa sifat jalma. Kecap kaayaan teh aya rupa-rupa. Tah sababaraha rek diguar dina danget ayeuna. Tah ayeuna ku Ibu bade disebatan rupa-rupa kecap kaayaan jeung hartina. Regepkeun ku hidupnya. Anu kahiji nyaeta herang ngagenclang. Herang ngagenclang nuduhkeun kaayaan cai anu herang. Anu kadua nyaeta beureum euceuy, nuduhkeun kana warna beureum. Anu katilu nyaeta hideung lestreng, nuduhkeun warna hideung. Anu kaopat nyaeta bodas nyacas, nuduhkeun warna bodas. Anu kalima nyaeta hejo ngagedod, nuduhkeun kana warna hejo. Tah ieu rupa-rupa sifat kaayaan dina warna. Kecap kaayaan anu salajengna nyaeta lada newewet. Lada newewet nuduhkeun rasa lada anu kabina-bina. Anu salajengna nyaeta amis kareueut. Amis kareueut nuduhkeun rasa amis. Anu salajengna nyaeta poek mongkleng, nuduhkeun kaayaan anu poek pisan. Anu salajengna nyaeta pait molelel. Pait molelel nuduhkeun rasa pait anu kabina-bina. Nu salajengna nyaeta panas nereptep. Panas nereptep nuduhkeun rasa panas. Ayeuna kecap kaayaan anu nuduhkeun kana sifat. Anu kahiji nyaeta irung bangir. Irung bangir nuduhkeun kana kaayaan irung anu mancung. Anu salajengna nyaeta mata bolotot. Mata bolotot nuduhkeun kaayaan panon jelema anu gede, biasana lantaran luas atawa ambek. Anu salajengna nyaeta sirah botak. Sirah botak atawa butak nuduhkeun kaayaan gundul di tengah-tengah sirah nepi kana tarang. Anu salajengna nyaeta awak bayuh-yuh, nuduhkeun kaayaan awakna anu lintuh pisan. Anu salajengna nyaeta buuk galing. Galing ieu nuduhkeun kaayaan bunuk anu rada rintit. Anu salajengna nyaeta demes. Demes ieu nuduhkeun kaayaan irungna anu pesek, nyaeta sabalikna tina bangir. Pados hidup langkung sumanget kanggo ngapalkeun kecap-kecap kaayaan. Tah ayeuna ku Ibu baris di pasian kawih anu judulna kecap kaayaan. Ku Ibu baris dicontohan engke ku hidup sasarengan dikawihkeun nya. Kieu kawihna.
Herang ngagenclang berem ecei, bodasnya cas hejo ngagedot, hideng lestreng amis kareet, ladane wewet pait molelel panas neret tep, poek mongkleng. Irung bangir mata bolotot, awak bayuh yuh sirah bedegul, sirah botak ngomong cadel, irung demes buuk galing, awewe gelis lalaki kasep. Lah kumaha hidup biasa kan? Saupami biasa sok ku hidup kawihkeun, teras etang-etang ngapalkeun kecap-kecap kaayaan. Siap? Alhamdulillah pangajaran ngeunaan kecap kaayaan parantos rengse. Kukituna supados hidup langkung saregep ku ibu di pasian pancen. Pancena nyaeta ngeusian LKS Basa Sunda halaman 24 bagian 2. Nyaeta ngalengkepan kalimah-kalimah ku kecap kaayaan anu merenah. Ngeusian hidup nomor 1 dugi ka 10. Pamitos rengse ku hidup upload fotona di assignment Bahasa Sunda di kelas masing-masing. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.